Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun mahalu adami tahrimi ari tempatna teu ngaharamkeun eta idza kana di mana-mana kabuktosan naon almau caina eta lahu milikna itu qadil hajat walam yata'ayyan sareng henteu nangtukeun alaihi ka itu qadil hajat naon atuh rusus suci bihi kalawan itu main bi an wajadaku secara lamun manggihan itu qadil hajat goe rohu kana lianti itu maun. Amma idalam yakun anapon di mana-mana henteu kabuktosan itu maun eta lahu milikna itu qadil hajat kamamlukin sapertikeun cai anu dimilik li ghairihi pikeun lianti itu qadil hajat au musabalin atawa cai anu dicawiskeun pikeun lianti itu qadil hajat au lahu atau pikeun milikna itu qadil hajat wa ta'ayyana sareng nangtukeun naon lit toharoti pikeun susuci bihi kalawan itu main bi anda holaku secara lamun asup naon al waktu waktuna walam yajid sareng teu manggihan itu qadil hajat goe rohu kana lianti itu main fa innahu mangkasanya na itu istimal eta yahrumu haram itu istimal alaihi ka itu qadil hajat. Pain kila mangka lamun dicaritakeun naon almau ari cai al adbu anu tawar itu maun eta ribawiyun anu bangsa paparin li annahu karana sanyana itu maun eta mat umun kadaharan fala yahilu mangka henteu halal naon al baulu kiih pihi dina itu maun ujiba dijawab itu kaul bima kalawan perkara takodama anu parantos kalangkung itu ma wa yukrohu sareng dimakruhkeun aidon deui naon qadaul hajati nyumponan kana pangabutuh bikurbil mai di deukeuteun cai aladi anu yukrohu dimakruhkeun naon qadauha nyumponanana itu hajat fihi dina itu ladi li umumin nahi karena umumna larangan anil bauli tina kiih fil mawaridi dina tempat ngocor cai wasobul bauli sareng ari ngocorkeun cai kiih fil mai dina cai eta kal bauli sapertikeun kiih fihi dina itu main wayazdanibu sareng ngajauhan itu qadil hajat dalika kana itu baul nadban halna sunat tahta sajaroti dina hanapeun tangkal kai al musmiroti anu buahan itu sajaroh walau kana sanajan kabuktosan naon asamaru buahna eta mubahan anu dimenangkeun wa fi ghairi waqti samaroti sareng dina salianti waktu buahan sianatan karena ngaraksa laha kana itu sajaroh anitalwisi tina bobolokot indal wuku'i dina nalika ragrag fata'afu tuluy ngaraksa ha kana itu sajaroh naon an-nafsu awak-awakan walam yuharrimu sareng teu ngaharamkeun ulama-ulama hu kana itu bawal li anna tanajasa karana sanyana nganajisan eta ghairu mutayaqqinin henteu anu diyakinkeun naam leres yajtanibu idalam yakun di mana-mana henteu kabuktosan eta alaiha dina itu sajaroh naon samarun buah wa kana sareng kabuktosan eta yajri ngocor alaiha kana itu sajaroh naon alma ucai min matorin tina cai hujan au ghairihi atawa salianti itu mator qabla antus miro dina samemeh buahanana itu sajaroh lam yukroh mangka teu dimakruhkeun itu baol kama sapertikeun perkara lau bala lamun kiih itu jalma tah-tah dina hanapeunana itu sajaroh suma'a roda tuluy ngamaksud itu qadil hajat alaihi kana itu baol ma'an kana cai tohuron anu suci wala farqo sareng teu aya bedana eta maujud fi hada dina itu yaztanibu wa fi ghairihi sareng dina salianti itu hada mimma tina perkara taqaddama anu parantos kalangkung itu ma bainal bauli antara kiih wal goiti sareng miceun wa yajtanibu sareng kudu ngajauhan itu qadil hajat dalika kana itu baul nadban kalawan sunat fitoriki di jalan al-masluki anu diambah itu torik li qauli sallallahu alaihi wasallam itaku kudusieun aranjeun kabeh Allah ana ini kana sabab jalma anu dilaknat tua
Qalu ngadauh itu sahabat wama alla anani wama sareng ari naon perkara eta alla anani jalma anu dilaknat dua ya Rasulullah. Qala ngadauh Kangjeng Nabi eta alla di jalma ieu takhola anu ngising itulah di fitorikin nasi dina jalana manusia au fidilihim atawa dina iyuh-iyuhna itu nas tasabuban karena gawe sabab bidalika kana itu ya takhola fila anin nasi dina ngalaknatna manusia lahuma ka itu alla anani kasiron halna seueur adatan cekabiasaan panusiba tuluy dinisbatkeun itu laan ilaihi maka itu alla anani bisigotil mubalagoti kalawan segat mubalagoh id asluhu karena ari asalna itu la'ni eta alla inani lapad alla inani pahuwila tuluy dipindah ke naon al isnadu isnadna lil mubalagoti kana segat mubalagoh wal makna sareng ari maknana eta ihdaru kudu mikasieun aranjeun kabeh sababalani kana sabab dilaknat al-madhkuri anu dicaritakeun itu la'ni wali khobari Abi Dawud sareng karena hadisna Abi Dawud bi isnadin kalawan sanad zayyidin anu alus itu isnad itaku kudu sieun aranjeun kabeh al-malaina kana pirang-pirang tempat laknat as-salasa anu tilu itu malain al-buroza tegesna ngising pil mawaridi dina tempat ngocor cai wa qoriati toriki sareng dina luhureun jalan wadili sareng dina yuh-yuh wal malainu sareng ari lapad malain eta mawadi ulakni pirang-pirang tempat laknat wal mawaridu sareng ari makna na mawarid eta turukul mai pirang-pirang jalan ngocor cai wa takholi sareng ari mana takholi eta atagawut miceun wa kada sareng eta nyakitu tagawut al biroju ari miceun wa huwa sareng ari itu biroj eta bikasril baik kalawan dikasrahkeun bana eta alal mukhtari netepan kaul anu dipilih wa kisah sareng dikiaskeun bil goiti kana lapan goit naon al baulu kiih kama sapertikeun perkara sorohan nu ngajelaskeun Imam Nawawi kana itu ma bil muhaddabi dina kitab muhaddab wa ghairihi sareng salianti itu muhaddab bikarohati dalika kana makruhna itu bawal pil mawadi dina pirang-pirang tempat as-salasati anu tilu itu mawadi wapil majmu'i sareng eta tetep dina kitab al-majmu' dohiru kalami al-ashabi ari lapan dohiru kalamil ashabi dohiru kalamil ashabi ari dohirna kalam ashab eta karohatuhu makruhna itu bawal wayam bagi sareng penting naon hurmatuhu haramna itu bawal lil ahbari karena aya pirang-pirang hadis as-sohihati anu soheh itu ahbar wali ida il muslimina sareng karena milara anana kajalma anu Islam kabeh intaha paragat itu kawal wal mu'tamadu sareng ari kawal anu mu'tamad eta dohiru kalamil ashab wa qori'atu toriki sareng ari maknana qori'atu torik eta a'lahu belah luhurna itu torik wakila sareng dicaritakeun non sodruhu mimitina itu torik wakila sareng dicaritakeun naon ma ari itu qori'atu torik teh eta perkara baroja anu namrak itu emak minhu tina itu torik amatoriku anapon ari jalan al mahjuru anu dijauhan itu torik fala karohata mangka eta henteu makruh eta maujud fihi dina itu torik wayazdanibu sareng ngajauhan itu qadil hajat dalika kana itu bawal nadban halna sunat fidili dina iyuh-iyuh linahi karena aya larangan anita kholitina ngising fidilihim dina iyuh-iyuhna itu nas Afisoefi tegesna dina waktu halodo wa misluhu sareng ari misilna itu dil mawadi ujati maihim ari tempat kukumpulanana itu nas pisamsi dina waktu sorotna panon poe panas pisatai dina waktu ngiji wa pisubi sareng dina lingliangan wa huwa sareng ari itu subi bidomi musalasati kalawan didomahkeun harap anu cecekna tilu
eta al mustadiru liang anu buleud annazilu anu turun annazilu anu turun ka bumi linahi karena aya larangan anhu tina itu baul fi khobari Abi Daud dina hadisna Abi Daud wa ghairihi sareng salianti itu Abi Daud. 5 karena perkara kila dicaritakeun naon innahu sanyana itu su'bi eta maskanul jinni tempat cicingna jin wali anahu sareng karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta qodiya kunu terkadang kabuktosan pihi eta tetep dina itu su'bi non hayawanun hayawan doipun anu lemah itu hayawan payata ada tuluy menang pilara itu hayawan au qawiyun atawa hayawan anu kuat payu dituluy milaraan itu hayawan huka itu qodil hajat au yunajisu atawa nganajisan itu hayawan huka itu qodil hajat wa mislu sareng eta tetep misilna itu su'bi asyarobu ari beubelah wawa sareng ari itu syarobi patisin kalawan dipatahkeun sina waroi sareng rona eta asaku beubelah bumi al mustatilu anu panjang itu syak qala ngadauh Imam Nawawi fil Majmu' dina kitab al Majmu' yan bagi kana lapadian bagian bagi penting naon tahrimu dalika ngaharamkeunana itu bawal linahi karena aya larangan anhu tina itu bawal illa ayu ada angin lamun dicawiskeun itu syarob lidalika pikeun itu qadil hajat li kodo il hajati tegesna pikeun nyumponan kana pangabutuh pala tahrima mangkan teu ngaharamkeun eta maujud wala karohata sareng teu ngamakruhkeun eta maujud wal mu'tamadu sareng ari kaul anu mu'tamad eta mah perkara maro anu parantos kalangkung itu mah min adami tahrimi nyata nah henteu aya ngaharamkeun wala yatakallamu wallahu a'lam bishawab.